Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring. Adelia Husna Rizky dina acara Kilas Warta. Nyayogikeun informasi anu aktual jeung kakoncara 26 April 2022. Pamirsa, BLT Desa mangrupa hiji bantosan anu sipatna langsung tunai. Program pamarentah pusat anu atos disaurkeun dina aturan ti Menteri Kauangan Republik Indonesia. Nyaeta desa teh kudu nyalanggarakeun program BLT Desa tina anggaran dana desa. Program BLT di Desa Panyadap nembe disalanggarakeun ti tahun 2020 dugi ka ayeuna. Program BLT dibagikeun sanilai Rp300.000 per orangna. Anu utamana disalurkeun ka para kepala keluarga anu memang dina kategori miskin, sareng anu henteu oge kenging tina bantosan program-program nu sanesna. Warga Desa Panyadap wajib ngilu tina bantosan program pamarentah anu didugikeun ku Desa Panyadap ka masyarakat satempat. Di Desa Panyadap aya 18 RW, tiap-tiap RW kuotana kanggo 3 urang anu tiasa kenging tina eta program BLT. Pambagian BLT yoge dilaksanakeun di sababaraha desa nu lain nu aya di Kabupaten Bandung. Hatur nuhun ka Adelia Husna Rizky di studio. Simkuring atos aya di lokasi payunan kantor Desa Panyadap Kabupaten Bandung. Simkuring bade nepangan Pak Haji Dani salaku narasumber perkawis program BLT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten Bapak, simkuring di Sakola SMAN Hiji Majalaya kelas 11 MIPA 2 bade tumaros perkawis program BLT anu aya di Desa Panyadap. Saha wae anu bisa kenging BLT teh? BLT diayakeun di setiap desa. Teras anu nampi BLT teh para kepala keluarga anu memang dina kategori miskin oge anu henteu kenging bantosan tina program-program anu sanesna. Kumaha dampak tina ayeuna program BLT ieu kanggo masyarakat, Pak? Dampakna memang cek ageng pisan kanggo warga masyarakat, utamina dina masa pandemi ayeuna. Memang sagala rupi ekonomi di masyarakat lungsur pisan, daya beli masyarakat dihandap pisan. Janten pamarentah sewajarna ngaluarkeun aturan kanggo kegiatan BLT kanggo membantu, kanggo ngabantos masyarakat anu memang ekonomina nuju terpuruk. Sakian ti simkuring sareng rerencangan, hatur nuhun atos ngaiekeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sakitu wae warta ti simkuring, Anisa Ratna Putri ngalaporkeun. Uih deui ka studio. Pamirsa, urang cekapkeun dugi dieu. Hapunten pami aya kalapatan. Simkuring pun Adelia Husna Rizky seja amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.